Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ka sugri para wargi kumandar ramang mudah-mudahan sehat walafiat aya dina lindungan Allah Subhanahu wa taala. Wargi-wargi anu mika cinta kana ieu carios saimbara jago simkuring nyongkeun hapunten. Rehna jarang upload kitunya margi simkuring teh kasibukan anu nambi hayeuna teh para kaum dangu sadayana. Lebet ngantor teh kedah tabuh 7 parantos saya di kantor teras uihna setengah 4 atanapi tabuh 4 kadang-kadang setengah 5 gitunya. Dongkap ke bumi teh rada lumayan capek gitunya. Ya oge nyempet-nyempetkeun we gitunya. Dinten Senin dugikeun ka Jumaah mah simkuring aya di kantor gitunya, aya di sakola di SMA Negeri 1 Pasir Kuda Cianjur Selatan. Memang teu salami-lamina aya di kelas aya nu kosong nah gitunya. Da simkuring ayeuna nyempetkeun waktos kangge neraskeun jejer carita Sunda saimbara jago dina bagian anu ka-10. Nah, mangga urang kawetan bae der ka sadena marranco manco der. Si Juret jeung si Ebel dina waktu harita geus moal maju narajang di ngalawanan Santara. Lantaran si Ebel geus kabeunangan puhu ceulik kenca jeung katuhuna malahan mah ngejelengeng. Si Juret sarua di geus kabeunangan ku serangan-serangan anu ngabahayakeun ka Santara. Tetela elmuna Santara teh leuwih punjul tinimbang Bahreksa Amburara Nilarasati jeung anu sejen-sejena. Sok padahal mah Santara teh kakara ngagunakeun eta elmu nyatana gabungan ilmu rampak sajati jeung ilmu kepret sancang. Digabungkeun di oge jurus kilat sancang jeung tenggelan sancang. Bisa narajang ti kaanggangan bisa oge ngaleungit lantaran dina kacepatan anu sakitu gancangna. Urang kabur Bel. Ieu jelema memang sakti. Ieu jelema memang hebat. Anjeun. Anjeun teh Santara memang hebat. Dina poe ayeuna anjeun unggul. Dina hiji mangsa aing tangtu bakal datang di ka dieu ngajurag ka ieu paguron. Tungguan sia. Aing bakal datang deui. Hap. Surilat. Areta si Jured ngacurilat ngablesat ninggalkeun eta patempatan. Ninggalkeun pagurot kilat sancang, ninggalkeun sakabeh jalma anu nyaksian kana rengkak paripolahna si Jured jeung si Ebel. Curilat. Si Ebel geus sarua harita ngablesat. Sok sanajan ceuli mah masih keneh ngecelengeng. Sarua si Jured oge badan teh karasa nyeri, maksakeun lumpat ngerakeun sakabeh kakuatanana sangkan bisa tereh tepi ka padumukanana. Gerakan si Jured jeung si Ebel kacida gancangna les ninggalkeun eta tempat. Jalma-jalma nu nyaksian kana lumangsungna eta kajadian ngerahuh narik napas panjang. Sokomo Bahreksa Amburara jeung Nilarasati mah asa ditumbu umur ku Santara teh. Santara ngan hiji-hijina jajaka anu bisa ngusir sangkan si Jured jeung si Ebel teh bisa ninggalkeun eta tempat paguron kilat sancang. Bahreksa Amburara jeung Nilarasati nyamperkeun ka Santara. Pok Bahreksa harita cumarita. Ilmu anjeun teh ujang hebat pisan. Nah ilmu naon cenah eta? Lantaran abah macan ngarasa nurunkeun eta ilmu. Ilmu ujang teh sarua jeung ilmu si Nyai jeung ilmuna si Nyai sarua jeung anu sejen-sejena. Tapi ningali gerakan anu cikeneh mah digunakeun ku ujang asa beda. Ilmu dadahaon eta teh jang. Kin bakal dicaroskeun ka abah sadayana. Duh itu dah capek coba. Kumaha mun urang ke bumi abah heula ieu. Aduh.
Aduh, rada capek coba. Benar abah, akan obat tatanya. Kewelah di imah. Ayo sujang orang ka imah. Yo anu sejena ge tuturkeun ngan ieu ka ambu. Ambu rara ngarti kana kahayangna Santara. Memang Santara teh capek karasa haus di yang dibeteungna lapar. Da lumangsungna tarung ti tata dikene isuk nepikeun ka harita. Panon poe oge geus lingsir ngulon. Sedangkan jalma-jalma nyaksian kana lumangsungna eta tarung anu tadi teh si Jured jeung si Ebel ngalawan Santara teh ujug-ujug langsung we surak eak-eakan ngadukung ka Santara. Atau pokoknya di eta tempat teh menikeun ka gandeng seah menikeun ka sosok malahan mah anu nyebutkeun hidup Santara Santara nomor hiji itu jalma-jalma cemaritana barejeng sing calewung. Saterusna mah jalma-jalma teh sing laleos ninggalkeun eta patempatan ninggalkeun paguron kilat sancang. Lumangsungna tarung Santara jeung wadia baladna nyatana jeung jurna teu jadi teu dituluykeun. Malahan majurna pan leungeunna potong padu ilmu jeung si Jured. Jalma-jalma gancang pisan sing laleosna anu dagang oge sarua sing laleos. Ninggalkeun eta tempat, ninggalkeun paguron kilat sancang. Anu tadi jalma teh loba ayeuna mah ngan saeutik. Pocapkeun ayeuna Santara Bahreksa Amburara Nyi Larasati jeung anu sejenna anu milu ka imahna Bahreksa. Langsung we Bahreksa Amburara Nyi Larasati teh katepas dituturkeun harita ku si Acung, ku Mimin, ku Dudung, Asih jeung anu sejen-sejenna. Sanggeus tepi mah dariuk harita Santara diuk bari jeung manehanana teh ngatur kana napasna. Lumangsungna tarung bieu jeung si Jured katut si Ebel teh tarung anu munggaran, tarung anu bener-bener tarung. Da biasana nama atuh Santara teh sok latihan be wungkul teu pernah nepikeun ka tarung tutumpuran. Sedangkan Amburara Nyi Larasati nyelang harita ka dapur dituturkeun harita ku Mimin, dituturkeun oge ku Asih jeung anu sejen-sejenna. Sedangkan Bahreksa harita diuk di hareupeun Santara. Bahreksa jiga anu panasaran pisan kana ilmu anu geus digunakeun ku Santara. Tapi Bahreksa oge rek nungguan si Ambu datang tuna bae si Ambu oge hayang apal karena ilmu anu geus digunakeun ku Santara. Sok aya da aba istirahat heula we jang. Sok da cai mah da geus aya geun eta. Sok sanajan cai an saeutik caina teu naon lah sok we kanya nginum. Eun we lah urut abah eta teh tadi. Atuh nuhun pisan abah, nuhun pisan ieu. Da ieu titikoro teh garingeun bah ieu. Sok we atuh ngasa-asa. Kakara oge Santara teh ngaragamang kana gelas torojol Amburara. Ari abah. Tong cai anu urut atuh bah. Ieu jang, ieu tah. Solodor harita Amburara teh mikeun cai sagelas ka Santara gap ditampanan. Langsung we harita regot-regot Santara teh bangun anu nikmat pisan. Torojol harita Nyi Larasati mawa cau menikeun ka loba eta cau teh. Bari jeung eta cau geus arasa katempona menikeun ka karoneng. Langsung we ditunda dina beungeut meja di hareupeun Santara. Mangga Kang, ieu aya cau Kang. Atur lumayan be Kang. Supados biasa kaeusian eta beuteung akang teh. Nuhun pisan Nyai ditampi ieu cauna ieu. Sanggeusna nginum Santara teh ragamang kana cau, langsung bae eta cau teu dipesek.
Bahreksa Amburara Nyi Larasati oge harita nurutan. Sedangkan si Acung oge dodongkuan eta si Acung teh ngahormat ti ditu nama. Da tadi mas si Acung teh di luar asup we katepas gek diuk di dekeun Santara. Sedangkan murid-murid anu sejenna nama di laluar dulungan harita jurna anu potong leungeunna teh ya. Mun teh mah teu buru-buru ditumukeun eta potongna maka bakal kacida tumeureun leungeun jurna teh bakal ngaplek. Sabisa-bisa ku babaturanana jurna teh ditulungan. Memang bahreksa acan turun tangan datang tuna bae bahreksa bakal bisa dulungan ka jurna. Sakabeh gurak-gerikna Santara teu miting nginum nepikeun ka barang dahar di pelong we diteuteub ku bahreksa ku Amburara jeung Nyi Larasati. Sok senajan dina kaayaan anu era Santara teh maksakeun we da manehanana teh lapar. Sedangkan si Acung sarua harita barang dahar. Dina jero hatina si Acung ayeuna mah kaenteupan ku sifat iri jeung dengki. Majar teh bahreksa teuing-teuingan. Teuing-teuinganeun ka dirina lantaran Santara mah geus boga ilmu anu anyar, ilmu anu sakitu saktina. Sanggeusna Santara teh waregen barang dahar pok harita bahreksa tumanya ka Santara menikeun ka neuteub antep pisan. Jeung ayeuna bajang da geus salse abah teh ieu padasaran pisan. Ilmu naon anu geus kujang digunakeun tadi dina ngalawanan si Jured jeung si Ebel. Coba jelaskeun ke abah sararea ieu jeung si Ampu. Oge Nyi Larasati ge hayang apaleun, coba jelaskeun yang. Santara harita ngabagikeun paneuteupna ka bahreksa Amburara Nyi Larasati, si Acung jeung anu sejenna nu hadir di dinya. Yen kieu jatibah. Ilmu anu digunakeun ku si Jured jeung si Ebel memang hebat. Buktosna bae abah oge kawalahan ngalawanan si Jured, ngalawanan si Ebel, sami Ambu oge. Ya kuring teh rada-rada bingung dina ngayonan eta jelema. Nah kudu kumaha citi ngalehkeunana. Tong boroning batur da abah oge kabuktosan geuninganan kawalahan ngalawanan eta jalma teh. Tetela geuninganan pangeran mah maha murah jeung maha welas jeung asih. Dina waktu harita teh aya heulang teh luhur ngapungna. Sajeroning ningalikeun anu tarung teh nyelang heula ningalikeun ka luhur ka langit. Tetela aya heulang keur kakalayangan be teh heulang teh. Heulang teh dirorot ka handap. Manehanana teh nek newak hayam. Tah ku halna kitu jadi ilham pikeun kuring mabah. Cetedek ngalehkeun si Jured teh ku eta we. Dina ngagunakeun elmuna henteu wungku rampak sajati bah, tapi digabungkeun rampak sajati jeung kepret sancang. Ieu mah cocobaan be gitu, nyobaan manawi pangeran teh ngawidian. Tetela geuningan kabuktosan ku apa? Jurus rampak sajati jeung kepret sancang dihijikeun teh ngajadikeun ilmu nu hebat. Seperti heulang nyamer kana mangsana jeung dia bisa kakalayangan kuring teh. Dina sajeroning kakalayangan teh da atuh hate masa salempang aja bah da bisi ragrag atuh. Jeung dimuji we ka pangeran, cete nyaahna ieu pangeran bisa ngajadikeun kuring anu teu bisa naon-naon teh jadi bisa. Saterusna jurus kilat sancang jeung tenggelan sancang dihijikeun ngajadikeun bisa neungeul jarak jauh geuningan bah. Oge kecepatan gerakan geningkat, kabuktian data ditelein ngaleungit tapi gerakan we nu gancang. Meureun geus kitu we bah eta mah. Susuganan we meureunan.
engke tiasa dicobian deui. Eta mah boh ku abah ku ambu atanapi ku nu sejenna bakal ngajadikeun ilmu eta teh meureun manfaat. Ke. Eta ilmu teh jang santara teu bisa digabung-gabung. Guru abah nyarek ngahijikeun eta ilmu lantaran tenaga lapisna teh eta teh bakal balik mun teu mah dihiji-hijikeun kitu. Tapi aneh ari ka ujang mah eta ilmu teh beut lain malik atawa lain ngabahayakeun tapi kalahkeun kanulungan. Tah ieu ya. Abah jeung si ambu teu bisa ngagunakeun eta ilmu dihiji-hijikeun kitu. Teu cocok we jeung bakal ngabahayakeun we tenaga lapis teh bakal pesedot-sedot atawa tenaga lapis teh jadi ngalawan tenaga lapis teh nu antukna bisa bae cilaka ku puluh sorangan. Tenaga lapis bantrok dina jero dada ke bisa bae pupus, bisa bae pejah eta dada teh. Bener pisan Sujang. Eta ilmu teh dipahing pisan ku guru si abah Rampak Sajati jeung Kepret Sancang teu bisa dihiji-hijikeun. Jeung deui ilmu Kilat Sancang jeung Tenggelan Sancang ge teu bisa dihijikeun eta teh. Ngan nyata anu jadi anehna teh ari ku Ujang digunakeun mageuning teu naon. Tah ieu ambu teh jadi rada aneh ieu teh. Bareksa Amburara Nyi Larasati harita silih teuteup. Satadina mah Nyi Larasati ge deuk nggunakeun eta ilmu hayek nyobaan cenah. Nah bakal bisa nyobaan eta ilmu dihijikeun, eta jurus dihijikeun. Ngadenge kana ceritaan Bareksa jeung Amburara samanehna kitu mah Nyi Larasati jadi ngarengkok deui. Bisi teh mah ngabahayakeun kana dirina nu tangtuna bae bakal cilaka mun teh mah teu bisa nyurupan eta ilmu teh jeung badana. Ya duka tuh teh bahnya ya mameureun senjata pitulung we ti pangeran. Susuganan satadi nama tapi teh geuningan bisa. Ya ayeuna mah nyuhunkeun widiwe ka abah ka ambu. Eta ilmu teh rek dicobian deui sakali deui susuganan we ngajodo. Ilmu Rampak Sajati jeung Kepret Sancang dek dihijikeun. Ilmu Kilat Sancang jeung Tenggelan Sancang dek dihijikeun. Malahan mah hiji mangsa rek cobian oge Rampak Sajati rek dihijikeun jeung Kilat Sancang. Kepret Sancang rek dihijikeun jeung Tenggelan Sancang jeung rea-rea di bae eta ilmu teh rek dihiji-hijikeun. Bareksa teu buru-buru ngajawab. Manehanana boga tanggung jawab bisi teh amal santara teh cilaka. Mun santara cilaka tangtu manehanana bakal kababawa. Bisi teh mah indung bapana santara nyarekan ngambek ka Bareksa. Sajongjonan mah harita Bareksa teu buru-buru ngajawab. Amburara oge sarua malahan masih tetep Bareksa jeung Amburara. Senajan Nyi Larasati netep we ka santara bekidila teh santara asa beuki kasep we katinggalina ku Larasati. Santara ge kitu ningali ka Larasati teh asa beuki geulis bae. Bibit-bibit atawa benih-benih cinta di antara santara jeung Nyi Larasati teh kalahkeun kebeuki ngalobaan beuki ngagedean. Ari si Acung ningali kitu timuruan da si Acung ge bogoh ka Nyi Larasati teh. Jeung ditambah di ilmu kasaktian santara teh ningkat, si Acung jadi iri dengki ka santara. Hayang ngelehkeun ka santara. Kumaha carana oge santara jadi saingan tek dielehkeun ku si Acung. Sikapna si Acung datang sabenerna kieu teh mimiti diayakeun tarung jago di eta paguron. Ubaha ambu dah ceuk pamanggih ambu na ijinan atawa entong.
Ari cek ambu mah sapanjang teu ngabahayakeun mah teu naon bah, teu naon. Sok we lah izinan kaynya. Ya geus. Ari kieu carana bajang santara si ambu geus ngizinan, abah ge tangtung izinan. Eta ilmu bisa dihiji-hijikeun ku hidup. Sok timimiti ayeuna mah tong asa-asa. Eta ilmu teh gunakeun pikeun ngabela bebeneran, pikeun ngabasmi kejahatan. Kade ulah disalahgunakeun eta ilmu teh. Hatur nuhun pisan abah oge ambu, mudah-mudahan bae abdi teh salamina aya dina jalan anu jejeg lempeng, aya dina jalan anu pikaridho ku Gusti Allah Subhanahu wa taala, oge anu pikaridho ku ambu ku amba sadayana. Bener, mudah-mudahan we. Amin ku abah didoakeun pisan. Tayina mah tong ka mana-mana urang dahar heula nya. Yung atuh ambu sediakeun dahareuna. Geus aya can dahareuna. Geus siap can liwetna ieu.